أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ya wasi'al karami. Urang dek mengenal Allah, mengenal heula alam khalqi jeung alam amri. 10 nu aya di urang teh 10 alam. 10 lelembutan disebut alam, alam khalqi, alam amri. Jerona lelembutan disebut latifah. 10 kabehna. Dibagi 2, hiji alam kholqi, nomor kedua alam amri. Alam kholqi teh nu mana? Alam kholqi teh hiji latifatul qalab, dedeg pangadeg urang. Jumlahna aya 4, unsur disebutna unsurul ardi, unsurul ma'i, unsurul hawa, unsurun nar. 4 unsur ngaranna kolab. Iyalah hawa Bismillahirrahmanirrahim. Allah teh kasipatan ku aya wajib ayana. Enggeus. Ayana Allah kasipatan ku kidam hartina tiheula teu kapiheula. Bako hartina Allah teh langgeng teu aya tungtungna geus diurukeun ka batur malah dimantekan segala. Tapi tetep borangan bae kajahoan boranganna balik ti masjid ngagerokeun pamajikanna, "Oi ya hei kunaon ada gegeroan sieun aing." Adi tas gaji tauhid tapi balik ti masjid gegeroan ka pamajikanna, "Sieun jakena saya jurig." Teh tauhid ka mana tauhid? Tauhid diletah doang. Eta gaji tauhid teh kos kitu. Bacakeun ku ente lamun aya kasieun aya juri komo kadeuleu. Eta bae eta ayat kursi bacakeun. Ge coba ge leungit jana. Baca bener urang leumpang ti peuting lah cak kieu ge maca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum aya nu gebreg-gebreg tah. Ditangkal awi teh grur ieu jurig berarti Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa nawm juga handap. Enahan aya di hareup Allahu la ilaha illa huwal la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm bisa cak jurig teh ai ge bisa ayat kursi kos kitu mah. Ayat kursi kos kitu aing ge bisa. Sebab sarua ayat kursi urang nu dibaca ku urang jeung ayat kursi nu dibaca ku juri. Sarua saurang lagi bersifat juri. Jadi sarua tuh naon bedana sia jeung aing cek jana teh. Sia nonton TV aing nonton TV. Sia main bola aing main bola. Atuh akur atuh teu banjur ayat kursina. Kumaha deui carana ieu? Kumaha deui carana ieu neangan supaya ulah borangan. Bejana Tuan Syekh Abdul Qadir mah dileuweung 3 tahun. Bejana Imam Ghazali mah 13 tahun. Bejana Imam Syafi'i mah 1 tahun. Kangjeng Nabi di luhur gunung Jabal Nur. Sorangan bae Kangjeng Nabi mah. Teu dibarengan ku sasaha. Guru-guru urang tararapa geuning di leuweung. Eta Syekh Maghribi osok kapanggih ka Panjang Syekh Asnawi. Syekh Asnawi mun naik kuda kapanggih tah nu kuari makam teh Syekh Maghribi di dinya. Ngobrol kapan di leuweung berarti Syekh Asnawi teh caringin teh osok ngobrol jeung nu kararitu di leuweung. Kok teu sieun sih aing sieun mulai tah ji atuh sia mah boga guruna si Golkar nu borangan atuh pasti kasihan nyurut lagi Golkar deui bae borangan deui bae boga guruna atuh nu tegep anu teu sieunin ka juri kakarak mun magi jurig dak bae ya bejakeun sia ka guru aing sieun nyana sebab guruna sakti. Tapi lamun urang boga guruna Golkar bejakeun sia ka guru aing guru sia ge bareng jeung aing
da kumaha coba urang hayu tuh di Garut aya Siti Kolbunia jin mondok ngaranna Siti Kolbunia sok nyanding ka santri sok ngaganggu ka santri aya santri pernah dibawa ku Siti Kolbunia sabulan teu balik geus ditarekahan kitu ge hese bae tapi eta ulah babacaan di Garut mah bejakeun sia ku aing ka mama asal kitu bae cager aya santri nu kasandingan sia jinnya bejakeun sia ku aing ka mama cager eta coba ku ari jin bejakeun ku aing ka Habib Rozak mana jadi guru itu sakti guru sakti batu bejakeun sia ku aing ka mama calager kabeh ge masyaallah tah eta kos kadar itu tah coba ku ari bejakeun bae sia ka guru aing guru sia di mana sakian teh jadi itu belah raja Golkarnya atuh gitu banjur tuh nu mantak urang teh dina thariqah mah ngahayal heula kadanan ku tapakur urang diuk teh di makam diuk teh di kamar lain diri aing ye nu diuk guru aing ngahayal kitu heula tah taku Muhammadiyah mah disengsarikeun kitu teh ye sasar sia cek Muhammadiyah cekel ku aing hula pantogeun sia casarkeun batur sia cicing sia kudu pantaukeun heula tah Muhammadiyah pantaukeun teu dipantaukeun mah beres aja nya mantaukeun urang deui urang mantaukeun nya gelut dek dia yakin jadi gelut ngahayal heula aing guru aing nu diuk teh manya setan wanieun ka guru aing ye urang ngahayalkeun guru begitu urang teh salat je ja guru aing mah husu pan aing teu berarti lain guru aing ya sia berarti carekan gua urang awak urang dibulak-balik dibulang-baling awak urang teh ulah dihayalkeun diri urang guru urang naik ka guruna mantak aya silsilah teh lain sa silsilah-silsilahna ari silsilah mah fotokopi bikeun babari dibaca ku urang nu datang jurig jin jalain jangkos kitu urang teh niru guru lempangna diukna ibadahna silsilah teh lain sa silsilah-silsilahna oh guru urang lamun udang jam 3 geus urang mah dikurangan geus setengah 4 antara puyang kene turun jam 4 puyang kene jam 7 keur carita torekat mah kos kitu ulah dihayalkeun diri urang tah urang di masjid sorangan dipoekan Allahu Akbar coba ge urang ngahayalkeun urang teh wali ngahayal aing wali ya Tuan Abdul Qadir aing ya Allahu Akbar aya jurig Abdul Qadir sial sia kuadan wanian ka aing sia Allahu Akbar Tuan Abdul Qadir mah digalemohan ku jurig teh kapan nya sataun jurig bae nafsu teh sataun ku hewan-hewan sataun ku awewe geulis eta ngeunah henteu pernah ku awewe geulis betul atuh emang siapa kitu malulu aduh dasar nafsu wanita merendanan tah eta urang teh berthariqah bersilsilah hayalkeun guru urang hebat ibadahna moal emang kos kitu dicoba ke penting coba ya urang jeung penting urang hayalkeun yo Insya Asnawi caringin mah tengah penting teh nya nama salat zikir jatesieun coba ngahayalkeun diri urang teh Syekh Asnawi ye moal sih moal coba ge cobaan moal bae kajian kumaha ge moal sih ketika urang sieun berarti atuh urang teh anu asli lain Syekh Asnawi Syekh Asnawi teh sieun begitu aya pocong ya Syekh Asnawi teh sieun aya sia atuh aing sieun atuh lompat ja aing mah aduh jasa ibadah teh geserkeun rasa nu ieu seseleh teu bisa 1 tahun 2 tahun masyaallah karim geus heula ieu mah keur cerita salam bae heula
Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin. Ieu riwayat Sulaiman ieu, ka riwayat lain aya deui. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Al-Fatihah. Oh, di Al-Fatihah. Teu dan ku urang Al-Fatihah. Ngarobah hadis. Hadis salam geus bisa kitu. Rawahu Muslimun. Al-manal ijmaliyu wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal khalqu wal amru lananapon witayah alam khalqu lan alam amru iku bal khalqu maga utawi alam khalqu ibaratun iku ibarat an khalqil asya'i bitadrij saking ada meling pirang-pirang perkara kalawan nungtut asbama tadatul hikmah kalawan ngitung-ngitung barang kang rapi ing mapa hikmah ilanal amra layan faku angin satuhune alam amra iku ada pecati amro anil khalqi saking khalqi illa fil mujizati lin nabi yang ingin dalam mujizat kadoi kangjing nabi awil karamati lil wali atawa karamah kadoi wali kamala tanfakul kudratu kaya oleh orang pecat apa sifat kudrat anil hikmati saking hikmah liana alam al-khalqi min jumlatil hikmah karena satuhune alam khalqi ikut datang saking jumlahan hikmah lati waqa'a bihal istitar kang tudiba biha kalawan lati waqa'al istitar lisiril kudrati kedua rahasia kudrat lisiril kudrati kedua rahasia kudrat moal diangkat jelema jadi wali lamun can bisa ngabedakeun antara alam khalqi jeung alam amri can jadi wali mun nyana can bisa ngabedakeun ku perasaannya antara alam khalqi jeung alam amri. Alam khalqi teh ibaratun an khalqil asya'i bitadrij asbama qatadatul hikmah hiji ibarat dina ngadamel berbagai perkara kalawan nungtut kalawan ngitung-ngitung peterapan hikmah beda jeung alam amri. Alam amri ma la yanfaku anil khalqi mual kaluar tina alam khalqi illa fil mujizat lin nabi awil karamah lil wali. Ieu mah carita asakna bae. Setiap perkara aya alam khalqi aya alam amri. Naon bae kos kitu. Ngan keur tertuju ka manusia, urang dek mengenal Allah. Ngenal heula alam khalqi jeung alam amri 10 nu aya di urang teh 10 alam 10 lelembutan disebut alam khalqi alam amri jerona lelembutan disebut latifah 10 kabehna dibagi 2 hiji alam khalqi nomor kedua alam amri. Alam khalqi teh nu mana? Alam khalqi teh hiji latifatul qalab dedeg pangadeg urang jumlahna aya 4 unsur disebutna unsurul ardi unsurul ma'i unsurul hawa unsurun nar 4 unsur ngaranna kolab ialah awak urang terbuat tina taneuh terbuat tina cai terbuat tina kitu hawa terbuat tina seun
Iyalah nu dibutuhkan ku manusia lantaran manusia dibuat tina 4 unsur. Eueuh taneuh pae, eueuh mau cai modar, eueuh hawa koit, eueuh seuneu isdet. Nu 4 kudu aya disebut kolab. Iyalah alam khalqi, pembuatan manusia tersusun daripada 4 unsur. Nomor hiji deui ieu adalah nafsu. Iyalah alam khalqi. Setelah tersusun tinu 4 jadilah manusia. Di manusia ditendeuna nafsu ku Gusti Allah. Ayalah nafsuan. Nafsu eta teh ngabogaan 4 sifat. Aya sifat rububiyah, aya sifat syaitoniyah, aya sifat bahimiyah, aya sifat sabuyah. 4 tadi dinya teh sifat rububiyah, di mana jelema kibir, sombong, aya sifat fakhriyah, aya sifat kibriyah. Datang ke kos Firaun, ana rabbukumul a'la, cak Firaun, aing pangeran sia nu luhur. Sifat kibir, sifat sombong, sifat rububiyah nu kos kitu ngaranna. Hayang di alam ku makhluk, ya Allah nu hayang di alam mah. Sombong, ya Allah nu sombong mah. Kumagungan, ya Allah nu kumagungan mah. Aya di diri urang, berarti urang kasifatan ku nafsu, nafsuna sifat rububiyah. Aya deui sifatnya sifat bahimiyah. Sifat bahimiyah mah sifat kehewanan. Sifat kehewanan mah asal tertutupi syahwat beteung jeung syahwat farji. Deul embe asalnya tuan manggih bikangna kececas. Aya kotok kakak aya mangsana kececas. Kebo kitu kene oe tumpakan kececas. Lamun manusia ngan sakadar hayang sebeuh beteung jeung awewe berarti ieu teh beda saeutik jeung kebo. Beda tipis. Kebo eta takos kitu tah. Sifat bahimiyah berarti di diri nafsu tah. Sifat syaitoniyah aya hasad, setan anu sok hasud mah. Sok hasud mah aya ngunek-ngunek setan nu sok ngunek-ngunek mah. Aya deui anu ngajakan kana dol sasar, setan nu ngajakan kana sasar mah. Nu ngajakan kana munkarat setan, maksiat munkarat. Mun aya jelema hasud, hikdu, ngajakna kana salah bae, berarti nafsuna nafsu syaitoniyah. Aya nafsu sabuyah mah deukna ngarusak bae. Lamun ka jelema hayang nempilingan bae, lamun ka jelema hayang ngarusak bae. Imah ngarusak hartana wa imah ngarusak awakna. Sifat sabuyah naon bedana jeung macan jeung mau. Di diri urang teh saenggeusna dibentukeun 4 unsur ditendeuna nafsu. Nafsu nanu tadi teh ieulah alam khalqi, kitulah Allah ngadamel. Lamun urang terus bae kos kitu, ieu awak urang ketika neuleuh jelema nu teu ngahormat ka urang bendu, da aya sifat di urang. Ketika neuleuh awewe bangun mencrang amat, hayang mukakeun wae androkna. Iya, ngadoa ge, ka doa-doa dibawa. Eta apa kata kos kitu? Tah, ieu berarti ieu sifat bahimiyah tinggi ka jeung. Tinggal ya sifat bahimiyah teh. Teh kitu bae terus bae kitu bae. Lamun eta tadi urusan ku urang teh, tadi urusan. Urang make baju hayang kalemna ku jelema. Urang make mobil hayang kalemna ku jelema. Ditumpangkeun dina kebutuhan, tetapi aya hayang kalem setan. Terus bae kitu jeung kitu, kitu jeung kitu. Ketika urang asa aing rububiyah berarti hayang dihormat ku batur, hayang dialem ku batur, sifat rububiyah. Bila perlu siapa anak buah aing kabeh, aing jadi bos nama rububiyah berarti. Lamun tadi urusan alam khalqi kitu bae, moal ngageser. Ku
kuari urang naik ke alam amri ialah nu 5 latifah. Latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sir, latifatul khofi, latifatul akhfa. Eta alam amri nu kos kitu ngaranna. Lelembutan nu kudu diurus teh eta ngageserkeun tina alam kholqi ka alam amri kudu aya nu nungtun. Lamun eueuh nu nungtun datang ka paeh urang aya di alam kholqi bae terus bae kos kieu. Nah iyalah nu mantak gairah ibadah teh saha nu bisa naikeun gairah ibadah dari ceramahan ge henteu hanya jelema nu geus ngageser perasaanana dibawa ku perasaan kiai nu geus ngageser tina alam kholqi ka alam amri lalaunan nu tadina teresep ngaji jadi resep nu tadina teresep salat jadi rada nyai-nyayan nu tadina haye teu husuk wari rada hayang kakarak hayang bae heula kadanan ku husuk hayang bae heula nu tadina tilok hudang peuting ku wari digeserkeun hudang nonton bola. Geser nu bisa ngageserkeun ti alam kholqi ngaleungitkeun sifat rububiyah ngaleungitkeun sifat bahimiyah ngaleungitkeun sifat syaitoniyah ngaleungitkeun sifat sabuiyah hanya jelema nu geus ngageser perasaanana ka alam amri. Satungtung eta jelema encan ngageser perasaanana atuh akur bae nu ngomong nu ngawuruk jeung nu diwurukanana atuh akur bae. Pedahnya nama bisa maca Quran jeung ngahartikeun ai perasaan nama akur bae ketika nyana resep kana dunia nu ngadengekeun resep kana dunia atuh akur ka resep nama ngan beda ieu mah bisa maca Quran jeung ngahartikeun ieu mah henteu ketika mustamekna teh ngridit atuh nyana ge ngridit atuh akur naon bedana malah mah dititahan ku guruna malah guruna ge nitah mangmayarkeun tanu mama kreditan can anggeus tah mama kudu diborgol tah mah mau borgol tah mama teu ngageser perasaanana atuh moal beres dakwah ka jenting adag-adagan moal bisa ngageserkeun perasaan anu tadina teu resep ka Allah supaya resep ka Allah atuh nu ngajakna kudu geus ngageser resep ka Allah endek ngajak ekonomi janana encan paham ekonomi atuh macet endek ngajak berpolitik janana teu paham politik atuh macet endek ngajak ka Allah kudu geus ngageser ti alam kholqi ka alam amri kuari nyana berusaha ngageserkeun tina alam kholqi nu tadina galak jadi henteu berubah carana kumaha sih carana ngaleungitkeun perwatakan heula teu kaluar tina 3 minimal hiji zikir nomor kadua tafakur nomor katilu muraqabah nomor kaopat hidmat 4 rupa zikirna make naturan anu sesuai tafakurna napakuran anu menang ti guru muraqabahna nu mana heula engke teh aya daerah sugro aya daerah kubro engke teh ngahidmat ka guru cara ngahidmat teh lain cara ngahidmat nu biasa kumaha aya praktek hidmatna tidinya lah dek ngageserkeun teh guru ngabejaan mata berwatek leuleuh kanu indah-indah geserkeun celi resepna berwatek ngadengekeun anu merdu-merdu geserkeun kitu kene irung watekna teh ngeuresep ngambeu anu seungit-seungit geserkeun kitu kene sungut ngeunah amat anu lazat geserkeun leungeun resep amat anu hipu-hipu geserkeun lain hehe digeserkeun jadi urang dek asup ke alam amri ti alam kholqi teh teu bisa langsung sabulan 2 bulan teu bisa perlu riadoh tapah heula napaan mata napaan cili napaan irung napaan sungut napaan beteng napaan dubur napaan kubul napaan suku napaan leungeun eta teh kakarak alam kholqi sanggeus tadi alam kholqi ditapaan naiklah kana kolbu latifatul qalbi tapaan latifatul ruh tapaan latifatul apa ditapaan ku urang dibimbing ku guru nu sebut guruna mursyid jadi teu sambarangan hayang ngageserkeun perasaan teh urang sok ngageser sorangan urang ieu mimiti urang keur diuk bae manggih aya awewe nu liwat irungna mancung putih mantep oge tah di suratan ku urang males ngageser tatadina eueuh trisno di hati ku Trisno Mas Trisno ada di hatiku waduh berani urang lantaran geus ngageser perasaanana
duit nu tadina jang anak jeung pamajikan digeser pakai mahugi ngageser perasaan nu tadina tentrem cicing di imah kuari mah teu tentrem ngageser hayang anjang nu tadina pakaian di asal-asalan bae kuari mah lamun teu diistrika ngajerikit sewet teu daek make sapatu ke dismir eta gageser perasaan tanu kos kitu garana tah urang mah lamun perasaan kitu mah tah teu kudu dibejahan kabehan teu meunang mah teu meunang neuleuh jahe haju bae ieu mah ngageserkeun ti alam khalqi ka alam amri nu tadina kurang mengenal ka Allah supaya mengenal sanggeusna mengenal secara umum ngaranna ma'rifatul am ngaranna ma'rifat awam kuari karena ma'rifat khosoh digeser make cara nu tadi mulai kuari zikir mulai tafakur nganyahokeun heula kuari af'al Allah asma Allah ahwanan ke sifat Allah ke kaharti dina af'al bakal kaharti dina asma kaharti af'al jeung asma bakal kaharti sifat di mana geus kaharti af'al asma jeung sifat bakal kaharti dengan sendirian zat Allah kuari mulai barang geus bener horeng man arifan nafsah arifa rabbah jelema nu mengenal diri bakal mengenal ka pangeran nah kuari hayang ibadah ka Allah mulai aya guruna ya mulai magahan amil we zahir nama ilmu beres zahirna mah kos kitu batinna keur ka Allah mulai kuari ngaji alfiah bae set kalamun lalazun mufidun gasa jumasunna fil zahirna kos kitu batinna ka Allah mulai tek ngaji kuari arkanul wudu sitatun birang-birang rukun wudu ikunana maniatul beres zahirna mah keur syarat batinna keur ka Allah mulai aya nu nungtun ya aya nu ngajak tad kan urang ka ditu yeuh ka desa kumpulan ka desa aya naon tuh kumpulan aya kumpulan di balai desa bangunna cenah de konsolidasi aya kiai di ditu nu ngajina kiai anu mikirnya na ke aing batal mal ka Allah na aing batal mal henteu lah henteu kuat berarti nya eta kuat henteu lah kebae hasilna bae gitu hasil berita cuma hasil ka dijabah heran aing mah oh mulai kuat datang camat kiai mah obrol dikondisikan ku jangan henteu lah nu sajen mah teu bisa lah kuat ya. Ka Allah lamun kadinya berarti belok datang usum pilkada teng titah Jatim sukses dibere motor dibere enten motor mah tinggalkeun enten ka Allah masalahna tuh nu sieu mah lantaran pol deka Allah aya awaik gangguan kuatnya na di desa kuat, kecamatan kuat, pilkada kuat, pilgub kuat dan lain sebagainya lah aing maka jenting dahar jeung teri daripada aing dibabawa ku kos kitu mantep deuk ka Allah aing mah teu rek kadinya teu rek bumpar mampir aing mah mulai teh dedeulean dijaga embung neuleuh sebab deuk ka Allah pan can datang aing geus datang mah bebas ieu mah deuk ka Allah can datang besi kaganggu dedeulean kuari dijaga dedengean dijaga geus atuh ana dedeulean dijaga dedegean dijaga aambeun dijaga omongan dijaga embung ka mana mulai geus di imah bae geus di imah ge boga pagawean lain sadi imah di imahnya boga pagawean teh ngajagaan mata ngajagaan ceuli deuk ka Allah boga maksud deuk ka Allah dijaga kunyana mulai embung ka mana jeung teuing di imah boga duit ge nu penting embung ka mana salah tante teh sih ngomong deuk ka Allah mulai terasing tuh aya fi ma'zilin dina uzlah enggon uzlah
jelema mah bareng ke masjid, jelema mah bareng ke mushola, jelema bareng ketika di tamuan, tapi beda batinna. Nu ieu mah biasa ya di alam khalqinya nama neuk menuju alam amri ka Allah. Yes, gitu bae terus deka Allah, deka Allah, deka Allah, deka Allah. Pan Allah teh tara noler-noler pagawean manusia. Si eta deka aing, haju nyaan deka aing diangkat derajatna teng lain deui. Sinaran gua. Mulai geus teh embung ka mana-mana embung ngaji jeung santri ge geus teu maksud jeung santri ge eta mah sakadar zahir be. Peda aya nu nuturkeun sanajan teh dituturkeun deka Allah. Santri teh jadi acuan dek aya dek eueus sabodo eta mah sapira tah mah ngajalankeun ngaji kos kitu dang nu penting mah dek ka Allah teu bangga santri loba teu sedih ku 1 2 3 dek ka Allah. Oh kadaanannya nama ku make menerima murid ajaran baru. Oh jauh apa jurig tah mah kos kitu. Jurig tah mah kos kitu. Dek ka Allah tah mah atuh tah mah mampir ngaranna kos kitu mah tah. Munai pesantren menerima ajaran baru hubungi Habib Rozak ya teman kos gitu mah mampir teman teu datang ke Allah tam salah tak teu salah ieu keur carita ka Allah beusi pacar jalankeun teu ngan nya aya di dinya di alam khalqi bae ieu mah deuk ka Allah carita deuk ka Allah mandeg di dinya mulai guys lamun diondang ngariung geus nu dileuleuna Allah bae aing menang ridho Allah henteu ye menang ridho Allah mangan berkat teu meunang bagi dua antara yang berkat jeung ridho Allah mandeg dirinya dicau mandeg dicau teu naek perhitungannya nah aing daripada ka ditu teh jadi ibadah mandeg aing deuk ka Allah aing mah kajen diomongkeun jelema teu hayang aing mah muludan tinggal muludan ngocoprak teu ngagungkeun ka Kangjeng Nabi urusan ngagungkeun urusan aing jeung Allah pugu aing di jero kamar ge ieu ngagungkeun ka Kangjeng Nabi hakan ku siapa ngagung tah siapa ndek neangan peperetan sok aju kitu lain aju kitu emang sama kitu tanyakeun ke Haji Pudoli kitu ya saya mah cicing mah di mah kitu keur ngagungkeun Kangjeng Nabi bakal agungannya dibanding jeung ngeureah-eureah mangan sakali doang sajam 2 jam nyana mah terus deka Allah mulai terasing sorangan uzlah ngaranna uzlah dengan sendirina pembangunan alam sutra datang di dia bangunan di itu bangunan di dia bangunan di dia walah keluar neleping-ping cek waduh si amoynya putih kaganggu asal neuleuh bae salat jadi kaganggu nu tatarina asyhadu an la ilaha illallah kadeuleuk kumaha hate teh Allah kuari mah ping-ping amoy kaganggu nah ieu kubaya pindah ka leuweung deui dek dituturkeun mangga ku santri henteu mangga mantap konsepna teu kahartieun ku kabeh aneh dek ngembangkeun agama lain di kota endahan ka leuweung bagaimana bisa maju agama dek ngomong naon urang mestina di tengah-tengah kota nyieun pasantren atuh kadeuleuh ku batur abeh berbagai kalangan teh bisa menikmati pondok pasantren tah di tengah kota bila perlu mah mun urang nyaritakeun kemajuan pasti gitu tapi lamun urang keur nyata deuk ka Allah aing kaganggu ku nu kos kitu pindah aing mah beneran nu di kota apa beneran nu pindah sih coba mau bisa ngajawab ente beneran nu di kota tah nyieun universitas nyieun pondok pesantren modern belah dia mudirun hayo beneran mana da jeung nyana dibandingkeun anu pindah ka leuweung hijrah dek ngilu dek henteu sia ka aing sabodo sia ngilu bae pagahan ku aing teu milu bae eueuh masalah jaing mah deuk Allah beneran nu pindah tak ka leuweung beneran di kota teu bisa ngajawab lantaran urang datang ke alam khalqi ketika jelema nu dek berangkat ke alam amri pasti usah ieu jang sorangan tapi deuleu kemanfaatan anak bakal halayak rame sesuai jeung keikhlasannya na ikhlasnya na ieu teh 10% engke bakalna 10% nu milukanyana di dinya bakal ngiuhan di dinya 10% boga ikhlasna 50% ngariuhan 50% di dinya boga ikhlasna 100% sajagat ujianan tergantung keikhlasan anak padahal tadi nama sorangan
tapi efekna bakal kakabeh. Nah mulai ngageser ti alam khalqi sorangan kasihan jadi ka Allah ketika orang aya datang dunia dunia dek naon sia ajaib mah ka Allah eletik kalau sok mampir kaji pudal bener oge sih datang kuari kitu jurik dek mana sia dek ngaganggu dek naon ngaganggu aing aing mah dek Allah sia makhluk Allah aing makhluk Allah goblok sia emang aing sieun ka sia datangkeun bapak moyang sia bener bae datang 5 hehehe tolol aing mah lalagaan goblok tesieun sebab dek Allah sia makhluk Allah aing makhluk Allah datang orai orai dek mana ngagoda saha ngagoda ente aing mah teu kudu digoda tiba heula ge emang aing sieun ka sia anda kalau digoda masieun aing mah masieun aing mah digoda ke sia dek aing dek ngaleg-leg sia leg-leg aing paeh cenah cek orai sia di jero beteng aing geus aya tulisanana meureun aing di lauhul mahfuz kudu paeh di beteng sia goda aing sia digoda terus direngkol awak aing awak kurang teh di dieu mah wayahna becak orai teh andek dikencengkeun ieu beulitana kencengkeun raketak Allah 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 nu kencang Allah 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 cak orai panas eta Allah Allahan bae modar sia dibalik kuari mah ku Allah Allah aing paeh sia aduh ampun panas caknya panas indit orai mentak ente beusaya orai antepkeun asana paeh ente ulah ka saturut-turut dah sebab Allah Allah ente mah tiis ka orai begitu dia Allah 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 tiis sakieu sakumaha ase bae ye pandongeng kiai mah panas atuh lain deui Allah Allah itu mah ku hate sia mah ku sungut nya jadi tiis mulai digoda ku dunia moh aing mah digoda ku jurik tah kesieun digoda deui ku hewan teh aing mah endeu ka Allah mulai jelema ti kota datang ka leuweung tengah peteng Waalaikum naon aing mah keur ka Allah engke sagedeung heula ye Waalaikum aya naon pamajikan kabur atuh pamajikan kabur kunaon babejak aing sia nu emang ribut cekan lu kabur dibawa ku batur beureun neangan deui bae ka deui kiai bageulis tante mun geulis titah ka dieu bae teh pamajikanna mulai berbagai-bagai urusanana teu kaharti nyana eueuh akademina nyana eueuh jurusanana tetapi kuari jelema pada marenta tulung kunaon sabodo aing mah ka Allah acara didoakeun manjur eta urusan Allah teu diaku-aku jadi ka Allah acara teu manjur sabodo diomongkeun sama kiai eta mah teu manjur sabodo sia dek naon datang ka aing kumaha Allah bae geus hese nyaritakeunana ngageser kuari mah ti alam khalqi ka alam amri ninggalkeun alam khalqi geus eueuh perasaanna naon kuari hiji be Allah ai ka Allah kumaha ka Allah mah keur salat teh inget ka Allah ai di luar salat teu inget ka Allah encan datang ka alam amri emang kunaon ai keur salat ka Allah ingat ai di luar salat henteu ka Allah emang Allah leungit pan Allah na eta-eta keneh nu nyiptakeun ulang ti alam itu datang ka alam dunia ka alam barzakh ka alam akhirat Allah na eta keneh nyahoeun anu aya teu pernah eueuh kidam teu pernah kahilaan tuh mulai ku ari ka tauhid nu tadi ngan ku perasaan awalun bila tidak wa akhirun bila intiha kadeuleu ku ari mah kumaha hate teh Gusti Allah teh aya geuning Allah mah teu pernah eueuh neuleukeun teu pernah teu neuleukeun la takhudhu sinatu wala naum Allah teh ngadenge teu pernah teu ngadenge Allah mah terus bae perasaan urang dirundung ku ayana Allah ku denge Allah ku nyaho Allah urang geus berubah ku ari ka alam amri ieu secara singkat bae dibongkaran alam amri nama lila ku ari geus aya di alam amri nah ieu mah ngan sakadar dek nyaritakeun jelema nu geus pindah ti alam khalqi ka alam amri bisa ngabedakeun ieu mah alam amri ieu mah alam khalqi etalah wali ketika can bisa ngabedakeun mana alam khalqi mana alam amri ku perasaanana eta mah nu kos kitu mah jelema TK teh kos urang beda
kos gitulah jelema anu ngageserkeun perasaanana sabaraha tahun bisa ngageser tergantung kecerdasanana. Namun masih keneh urang ka pasar ngeuleuh nu ngagantung resep keneh urang aya di alam kholqi keneh. Ketika orang ke pasar nele samarenda, nele tamer, nele jubah, nele macam-macam geus teu kadeuleu dina kadeuleu ge ku mata ieu doang mata hate mah geus teu deuleu urang geus ngageser ka alam amri. Kuari mah geus teu kudu ka pasar nele mobil bae. Ketika orang nele ieu pak hayang henteu. Henteu. Emang kunaon bantah henteu? Teu kawerat. Atuh siap jualan aya ceukna. Mun aya jualan meuli atuh siapa lain alam amri alam kholqina kita mah ngeblesek tambah dirinya. Perasaan orang bakal akur antara mobil goreng jeung mobil bagus aing akur kumaha dina pada teu boga aing nu goreng teu boga nu bagus teu boga lain kitu neuleuh nu bagus sakitu neuleuh nu goreng sakitu neuleuh nu rentulna baju di luhur pakaian sarua ketika asup ka pasar ditawaran eueuh nu hayang teu maksud jeung teu hayang bae tah lamun geus kitu berarti geus ngageser kuari perasaan ti alam kholqi ka alam amri. Waduh atuh tah mah lain ku lain pagawean memeh dahar heula tuh sia lain lalagaan nu mantak teangan sakabupaten Pandeglang teangan sakabupaten Serang teangan sakabupaten Tangerang teangan sajakarta aya eueuh nu ngageser ti alam kholqi ka alam amri. Aya saha aya mah aya ngan moal bisa kanyahoan ketika urang nyaho si eta mangmang lantaran biasa bae jelemana mentak kapanggih di mana bae engke bakal berbeda lu engke nyana manggihan jeung bangsana deui mungkin di masjid mungkin di gunung mungkin di Jakarta mungkin bae di tengah sawah tergantung nyana kondisina perintah ilham ti Gusti Allah itu mesti di masjid itu mesti di saya Maulana Hasanuddin sugan Maulana Hasanuddin udah kapanggih jeung si eta henteu oh jak kapanggih dia keur di orkes aya orkes biduana sakara nu laleta biduana sakara gegeraan atuh sase api-api sia orang aya jeung bangsana nu mantak nu kos kitu mah kadang-kadang dihareup dihareup zaman nonton biasa we seuri wah teu nya wali orang wali mantak besi aya kiai atau ustad nonton orkes na ye ge sing hade talian supaya leuwih mantep imanna nu encan ma'rifat supaya ma'rifat eta ngaranna dakwah kos kitu. Jadi salah kaprah kuari mah dakwah. Mantak lamun teu diberkatan manyun bae kiai. Ya dakwahna nu dimaksudna ge eta. Saju mun diondang deui ka dinya dibuleudan. Malah mah tapak jalak. Teu kudu ka dinya deui pohoan ngeberkatan baheula. Nu dimaksudna berkat atuh kitu bae. Gitulah salah kaprah tentang dakwah. Insyaallah. Nah ya dek nyaritakeun tentang sifat kanabian Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika nusarriful ayati wal yaqulu darasta walinubayyinahu liqaumin ya'lamun. Kangjeng Nabi teh diangkat ku Gusti Allah jadi nabi, diangkat jadi rasul ku Gusti Allah ketika umur mencapai 40 tahun perjalanan. Kangjeng Nabi memeh diangkat jadi rasul teh luar biasa istimewana. Lantaran beda tinu belerea Kangjeng Nabi mati awal nage nembongkeun kejujuran jeung keadilan timbul pangkatna dengan sendirinya masyarakat nyebutkeun al-amin terpercaya. Kabeh ge gimbir lamun geus kadatangan ku Kangjeng Nabi sebab Kangjeng Nabi mati lok mislek A B B ieulah Kangjeng Nabi.
setelah umur 30 tahun mencapai 35 Kangjeng Nabi geus teu pati resepkeun babarengan jeung manusia. Lobana nyorangan di kamar, lobana nyorangan di imah bari tafakur zikir ka Gusti Allah. Menghadapi endek diangkat jadi Rasul mah Kangjeng Rasul teh teu puas sorangan di imah sorangan di kamar teh langsung naik ka gunung Gua Hiro. Didinyalah Kangjeng Nabi tafakur, didinyalah Kangjeng Nabi muraqabah. Langsung ti Gusti Allah. Saha atuh nu mereg, saha atuh nu ngaguruan ka Kangjeng Nabi dia eueuh. Allah geus memilih ka Kangjeng Nabi. Lumentek ieu ge kabeh ge kan pilihan-pilihan Allah ieu. Teu karasa ku urang. Sok geurage. Sok geurage. Ulah boga pengakuan urang. Anak urang nomor kahiji didesak urang, mondok sia, pesantren sia. Geus dipecut geus dikumaha lantaran embungeun bangkawaraja anak urang teu daekeun mondok urang kumaha dikondisikeun tina mondok urang. Sebab ku Allah tulisanana eueuh, masantrennya nama eueuh. Kurang didesak-desak teu daekeun mah. Nu kadua mah nu kadua. Lah ai moal nitah geus pokona mah kumaha nyana bae. Kakarak kaluar tamat sakola SD dong bah. Pasantren geun bae kula bah. Pasantren. Moal sakola moal bah lah. Kunaon mah? Lah, musarakola mah tawuran marah rabok bae tuh buareres. Bener sih rek mondok, bener. Teu dititah teu naon mondok pilihan Allah. Jih. Deuk kumaha coba? Nu katilu, mondok teu daek, sakola teu daek. Anggeus. Wah berat ya bagus berat. Nu kahiji mah teu daekeun mondok ngan sakola mah daekeun deres. Nu kadua mah embungeun sakola, pandangan hatina geus kos kitu bae. Tawuran aya di sakola, zina aya di sakola, mabok aya di sakola. Teu hayang cak nu kadua. Kula mah mondok bae. Mantap. Nu kadua, nu katilu ieu mondok embung, sakola teu daek. Main PS bae gawe. Eta kan pilihan-pilihan deuk kuat coba yuk. Aduh, sanajan cicing bae ge kolot cicing bae ge bakal gitu bae. Ngan ulah cicing, tetep urang disupri ngatur. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Urang teh bertugas ngangon. Adapun diangon ge, ai mapal mah mapal bae ieu. Ngan urang sebagai kolot ngangon, tuduh kan? Santren sia, mondok sia. Tetep bae teu daek bae. Jadi pilihan Allah baik. Namantak andai kata jelema dibawa ke hutan, cicing di hutan coba, set di hutan, pager ulah kena kamu mana, cicing jadinya. Ulah aya anu ngadidik, ulah aya anu naon merenaon, coba kumaha dileungnya bakal terdidik sorangan. Kakumaha kahayang Allah. Ulah hiji jelema dididik di leuweung, nu ieu belah dieu, nu ieu belah dieu, nu ieu belah dieu, bakal beda. Bakal beda kumaha Allah sesuai jeung karakter masing-masing jeung kahayangna masing-masing. Nu hiji engke bakalna resepna ngadaharna suweg bae, jayana suweg. Ngeunah caknya suweg teh geus. Di leuweung atuh. Nu hiji resepna nya nama ngadaharan wibutun bae. Nu hiji pupucukan teu meunang manggih pucuknya nama pucuk naon bae termasuk pucuk isuk-isuk. Beda-beda cara resep dadaharan ngomong bakal beda sanajan engke bakal tibul bahasa Arabna bakal beda-beda. Kumaha Allah engke bakal tak hirup di tengah-tengah manusia dididik kurang tapi tetap boga jalur masing-masing. Nuka ditu. Keur carita Kangjeng Nabi eueuh guruan Kangjeng Nabi mah. Langsung begitu Kangjeng Nabi resep nyorangan birang jeung peuting. Otomatis tarasare Kangjeng Nabi teh tarasare ngedeng gitu di luhur gua. Paling ge Kangjeng Nabi teh bari
diuk kieu kerjep sare ke hudang deui zikir deui mentak dituturkeun ku ari kuno ngaji ge ngan lain ngerejet mah kerek nurutan Kangjeng di guha cek kana oplo jasa teh budak teu boga kaisin di tengah-tengah jelema kerek teh blon sare Kangjeng Nabi teh bari diuk mentak aya diuk khusus perjalanan ahli thariqah boga dalil ketika Kangjeng Nabi di luhur guha tafakkur kholwah sorangan dengan cara silakna Kangjeng Nabi seperti eta dibejakeun ku Kangjeng Nabi dituturkeunlah ku ahli suluk carana kos kitu mentak dirad keluar ahli sunnah wal jamaah pan eta mah memeh diangkat jadi rasul kos kitu mah kunaon dituturkeun pan urang mah titah nuturkeun soteh sabada jadi rasul naon anu diucapkeun nu diperintah ku Kangjeng Nabi pan eta mah perjalanan kitu mah memeh diangkat jadi rasul pertentanganlah antara berbagai ulama urusan ulama teh geus kajeun urang mah kuari keur nyaritakeun tentang kanabian Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat Kangjeng Nabi jadi rasul dibere ayat-ayat nu pertama turun iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam sampaikeun ku Kangjeng Nabi di mana butuh ayat turun di mana butuh penjelasan turun disampaikan ku Kangjeng Nabi ka ahli Mekah ka kufar-kufar Quraisy ka Yahudi ka musyrikin kumna manusia nu aya di Mekah umumna adalah kufar Mekah bahasana ketika di Mekah geus puguh tanda-tanda kebesaran Gusti Allah nu tadi dicaritakeun dimimiti sisikian berikut hujan berikut tanaman nang Allah ditambah deui dengan kemahakuasaan Gusti Allah ialah planet-planet bintang-bintang dan lain sebagainya seluruh bumi nu ngaran alam ciptaan Gusti Allah Subhanahu wa taala ngajadikeun dalil ngajadikeun ayat di samping eta Kangjeng dibere ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim disampaikan ka kupar-kupar Mekah kumaha tah narimana orang kupar Mekah wa kadzalika nusarriful ayati wallahu alam bimuradi sakumaha Gusti Allah geus kajelaskeun kana tanda-tanda kebesaran Gusti Allah tanda kemahakawasaan Gusti Allah tanda kamaha sampurnaan kakawasaan Gusti Allah ten nusarriful ayati cek Gusti Allah kaula ngajelaskeun kana berbagai-bagai ayat Al-Qur'anul Karim di samping nu tadi Allah mere ayat-ayat suci Al-Qur'an begitu disampaikan ke kufar Mekah maksud Gusti Allah liyatabiru supaya jadi contoh supaya jadi itibar supaya ngalep manfaat iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah nu dimaksud ku Gusti Allah tekos kitu begitu Kangjeng Nabi nyampaikan amanat-amanat tabligh ngaranna ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim disampaikan ke kufar-kufar Mekah berakibat ujung-ujungna waliyaqulu darasta lamna dilalapad liyaqulu pusing lamun kurang teh dibongkar make ilmu alat lantaran eta teh bisa disebutkeun lamu ke manana mana tolab lamun kurang di manaan mana tolab berarti atuh ngamanaan nang ke kieu
wakazalika kitu kene sakumaha nu tadi ku Gusti geus dijelaskeun ayat-ayat tanda kebesaran Gusti Allah atuh Gusti Allah ge ngajelaskeun kana ayat-ayat suci Al-Qur'an nu dimaksudna waliyakulu supaya kupar-kupar ngaromong darosta Muhammad anjeun mah bisa kos kitu teh horeng meunang ngaderes aing mah moal iman maknya kos kitu ngahartikeunana teu kaharti tah mah sarua ejeng dina ayat Al-Qur'an dihareup ge faltaqatahu alu fir'auna adu liyakula duwa wa hazana Kangjeng Nabi Musa teh dipulung ku Raja Firaun faltaqatahu maka mulung keluarga Firaun yakni Firaun teh ka Kangjeng Nabi Musa nu mantak dipulung kunaon nu mantak dipulung teh liyakuna adu wa hazana supaya jadi musuh lahu ka Kangjeng ka Firaun nu mantak Firaun mulung Kangjeng Nabi Musa teh engke supaya jadi ngamusuhan manya mulung supaya jadi musuh teu arti atawa aya bahasa Kangjeng Nabi lidulil maut geraranakan maraneh kabeh nu mantak keunanakan tujuanana jang para raeh manya kitu amat bahasa-bahasa nu kos kitu moal bisa dicerna tanpa make ilmu alat nu mantak lamun teu ngaji alat geus bahaya engkena kadituna jadi Muhammadiyah Persib Persatuan Sepak Bola Bandung mal beres aduh kadituna PKS kunanya nek kiai ngomong-ngomong PKS ya PKS mah bagus cecak beungeut sia sia mah teu nyaho ka jejeroanana di jerona leuwih dahsyat tibatan Muhammadiyah PKS baheula Muhammadiyah mah tilok nyaritakeun bahwa tolak tilu jadi hiji gara-gara ya PKS nyusup ka tubuh pemerintah tolak tilu jadi hiji tah PKS lumantak aing sok nyinggung-nyinggung PKS ditampilin sia ku aing teu nyaho naon sia mah naon tah jeung loba-loba deui 10 nu bakal dirobah Gus Dur padu nyaritakeun hati-hati dengan PKS cukup sakitu aya naon ieu ieu mah tilok ngamati Gus Dur sih gali kualita hudangkeun deui Gus Dur tulangna coba bejakeun tanya ta Gus Dur tuh Gus Dur geus leuwih teu hati-hati dengan PKS aya naon ya jeung PKS aya naon teu ngomongna naon nya oh horenganan langkah-langkahna ngarusak ahli sunnah wal jamaah kos kitu di mauk mah PKS dipilih partaina bolon da urang mauk pan bisa nyebutkeun bolon apanya nama kadatangan ku Maulana Hasanuddin Syekh Maulana Hasanuddin dakwahna datang ka mauk milih partaina PKS urang mauk teu beunta mata hatena tolol teh mauk aja mengkonon ge waduh tuh di mauk col PKS diparilih kunaon lain tanya heula masa Maulana Hasanuddin mantap urang mauk mah urang mauk makhrajna baragus kabeh komodal nama geus asli ti dituna kuda-kuda geus hebat bae urang mau makhraj da kadinting nu asal-asalan doang ngaji qiraatna bagus bae sebab ti ditu Syekh Maulana Hasanuddin teh dongengna datang ka mau barang deuk kasepatan tak deuk kasepatan teu jadi mantap urang sepatan mah barelol bahasana bahasa qiraatna sebab Maulana Hasanuddin deuk diajak kasepatan teu jadi kunaon emang di dinya cenah loba kangkung di sepatan mah tah loba naon karangarana gitu kucai mungeun Syekh Maulana Hasanuddin we mambu iki ora ora Syekh Maulana Hasanuddin wis comeback bae ning Banten lah beda dengekeun ge mau urang mau bahasa qiraatna komo lamun dipagahan mun bebeneran ngaji qiraat lain deh sebab ayat teu datang doang wali mah kos kitu cuman datang doang kadinya Masya Allah datang ka kuari lisana para raseh tuh barang aya PKS
manut weh mengkonon ge orang mau gitu orang deleng-deleng emang jauh mau mah kos gitu hampura bae mau ya Allah ya Rabbi. Nah iya wa kadzalika nusarriful ayati jadi selamna lamu ke makna akibat geus lil akibat mantap kadieuna tuh ditafsiran ku Imam Jalal ail kufar fi akibatil amri masya Allah ai kadituna walinubayinahu lamna tetep lam hakikat nu jadi permasalahan dina jamul jawame lamun aya 2 lam ngarendeng kos ieu hiji liakulu nomor kedua linubayinahu nu diheulakeun majaz lupan dari hakikat iyalah nu jadi masalah kok heulakeun majaz mandarikeun hakikat ain mistina mah hakikat heula kakarak majaz mun urang ditanyakeun kos kitu datang ke botak sariawan moal bisa ngajawab botak henteu sariawan henteu ngajawab henteu tungtungna eta Al-Qur'an teh kos kari ese jasa mantak teu Al-Qur'an ke polos sorangan eta bisa ngajelaskeun gitu atuh pan tafsir eta fi akibatil amri oh berarti lam lil akibat geus panjang teh mah majaz kadituna lam nama tetep bae lam amr lam muke maknana mana akibat majaz tina lam tolab kemudian kuarikana lil akibat majaz nu kos kitu ngaranna berjalan dina lam huruf berarti deuleu engke dina samarkondina termasuk kana majaz naon tinggal di kitu-kitu bae teh urang lamun ngaji alat mah taktik puyeng tutup beres kurang ditutup puyeng aing aduh masya Allah singkatna bayatuh yang malam lil akibat geus ngalempengkeunana kieu wallahu alam bimuradi sakumaha tadi Gusti Allah ngajelaskeun kana ayat-ayat tanda sebagai kemahakawasaan Gusti Allah nusarriful ayati kaulanu agung cek Gusti Allah ngajelaskeun kana ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim supaya manusia nyieun contoh hiji nomor kedua waliyakulu ujung-ujungna barang Kangjeng Nabi ngajelaskeun tentang ayat suci Al-Qur'an berakibat lain kumaha kitu ngararomongna darosta kan lempeng tah ngeunah maksudna kumaha Muhammad lah aing janya urusan hirup si Ahmad ulah sok sosohoreun si Ahmad cak sia cenah Al-Qur'an teh ti Allah ti Gusti Allah wahyu segala naon kos aing teh nyaho bae apaan sia cicing di kamar bae eta teh apaan sia macaan kitab-kitab nu bara heula ku sia aju sanggeus ku sia kapaham kitab-kitab kuno nu bara heula teh aju ku sia kapan eta teh dirangkaikeun jadilah Al-Qur'an kos aing teh nyaho bae tuh pandeu kumaha coba deuk kumaha coba ya Ih, Kangjeng Nabi pan aing mah di kamar ge kholwah tafakur kok bisa kos kitu sangkaan jelema kos kitu kos macem-macem segala Quran segala ti Allah segala wahyu segala ada kuasa aing teh nyaho bae siap budak kamari ieu alah mat pan sia ngejedog di jero kamar bejana lain di kamar bae pan sia ka gunung jambung ka nyahoan macaan kitab-kitab kuno setelah kusia dibaca kusia dirangkaikeun jadilah Al-Qur'an dibejakeun ka kami yo kitab ti Gusti Allah ngomong naon sia mah kada dengkeun tak urang bojong ngomong naon aduh udah sok sambarangan sia mah kos kitu ngomong segala ti Gusti si Gusti kumaha Kangjeng Nabi hatena manusiawi Kangjeng Nabi ji Kangjeng Nabi ibet ti Gusti Allah tapi make dipajar menang sorangan kene bae kide Kangjeng Nabi buang kawarah amat isi kupar Mekah tuh dibere wahyu tetep bae ngagilak kene bae atuh komo kuari ngan sakadar dibacakeun doang ngagarilek
salat tetap ke salat tu judi tetap juli geus dibejakeun kredit haram yang kredit naik atuh bejeun eta mah kos kitu mah ja baheula ge ku per Mekah dibejaan ieu wahyu ti Gusti Allah teh pajar bibisanan Muhammad hiji walinubainahu liqaumi ya'lamun jeung kami ngajelaskeun kana ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim melalui Kangjeng Nabi melalui Nabi kaula Muhammad tujuanana supaya kami ngajelaskeun kana Al-Qur'an bahwa ieu teh wahyu ti Gusti Allah kasaha liqaumi ya'lamun jang kaum anu nyaraho nu sadar bahwa ieu teh Al-Qur'an teh kitab suci menang ti Gusti Allah jadi wahyu. Nah mantak tidinya mulai dua bagian horeng aya nu teu iman aya teu iman mah geus sabisa-bisanya ngomongna jijienan Muhammad lah rekayasa Muhammad lah bohonglah Muhammad mah emang geus teu iman tapi nu iman mah begitu turun ayat dibejakeun nyulusup ka jero hate oh ieu mah lain bahasa manusia Al-Qur'an asa can pernah ngadenge bahasa-bahasa kos kieu mah indahna nikmatna ngeunaheunana Al-Qur'an mah duh pohara jasa urang Mekah teh nu kafir teh ngadenge lain bahasa manusia ieu mah kajen kuku mah ge iman anu teu iman mah eta teh tadi jijieun Muhammad le rekayasa Muhammad kajen teh kuku mah ge meunang Muhammad ta eta kabagi jelema teh baheula teh kos Kangjeng Nabi sebagai manusia langsung sedih karena ge manusia Kangjeng Nabi teh kapan manaon Muhammadun basyarun tetep manusia dahar nginum sarejima nu matak aya sebagai sifat kemanusiaan begitu dikitukeun ku kaumna cep ka jero hate aya nyeri kudu kumaha deui atuh pan ieu wahyu tapi kok teu daek nurut deuk kumaha deui manya make kudu jeung nyangka menang ciptaan aing menang ciptaan kaula menang menang jeunan kaula rekayasa kaula ieu mah ti Gusti pan kula mah teu pernah nulis teu pernah maca jolna Al-Qur'an eta nyahoeun atuh kudu nama nulis teu pernah maca teu pernah jaumi pan kaula teh tapi tetep lain nu teu iman mah teu iman kunaon eta hawa nafsu ditumpakan ku setan tuh mentek sing hade di sekeliling urang teh setan malulu teh numpakan di dia di pundak di celi setan teh di mata setan teh di irung setan di sungu setan pinuh setan betaheun setan di awak urang komo di awewe mah di konde pagedena setan numpakannya njot-njotan di konde di dada di dia numpak di dia di dada komo lamun lempang di endut-endut gue waduh dibujur di dia wah setan malu entak sing ada setan mah terus bae ngagoda urang terus bae entak aya hiji rohib baheula ibadah ka Gusti Allah terus bae jana di musholana ibadah mun kuari mah geus dijangkat jadi wali Allah. Ieu mah memeh zaman Kangjeng Nabi ngaranna rohib. Rohib teh pendeta. Pendeta teh kiai. Begitu nyana ibadah ka Gusti Allah geus ngeunaheun jasa sorangan bae di gubug. Tiba-tiba aya awewe. Beak geus geulis geus. Geulis jasa geus. Bari mawa kadaharan ai praktek cak awewe teh ya rohib wahai pendeta tulungan abdi bahaya ngendong didinya lantaran tempat abdi jauh fa inna makani ba'idun tempat abdi jauh kene abdi mah tulungan hayang ngendong didinya je cak rohib teh ngendong di dieu bari mah awewe abdi mah tetep hayang ngendong di dinya tulungan abdi mah ieu mah lantaran kapeutingan cak rohib teh atuh geus naik kan usuli naik
begitu naik atuh terus bae rohibah zikir ka Gusti la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha. Horenganan nyana di tukangan rohib buka baju dibuka gunyana beres baju kutang dibuka sempak dibuka geus eueuh sahelai rambut acan nu nempel di awak mangkaning ulah dibayangkeun awewe berebes ieu mah. Waduh urang Timur Tengah teh atuh Libanon awakna beureum lain putih lain koneng lain irung mancung bulu matana bentik bureuleuh Masya Allah cangkengna anu ngabiola teh buah dada nu ngajarendol teh ya Allah ting-tingna kiai keur zikir bae dihareup kiai la ilaha illallah la ilaha nyana kahareup ka dieu do rada goyang-goyang saeutik ala inul lah cak kiai nanaonan ieu budak nanaonan cak kana ieu tetep baik kiai la ilaha illallah la ilaha illallah terus jaga deku dia cek awewe teh abdi mah ka dieu lain rek nanaon di samping abdi ieu hayang kenal ka rohib ka mama ya abdi mah hayang dinikmati badan abdi abdi nyanggakeun sadaya-daya masrahkeun diri kamu eueuh sasaha ieu mah urang di luhur ngan duaan doang cuaca sakieu tiisna pan jadi kos kieu atuh cek rohib teh ulah kitu ih kula mah keur ibadah ka Gusti tutupan moal kajian kuku mah henteu kula mah kajian kuku mah terus bae lamun encan dinikmati abdi mah encan dipersunting ku mama ieu abdi mah moal eureun terus bae deuk ngagoda pan jadi kos kieu atuh terus bae nyana ngagoda kiai tetep bente kuat wali bangsa Kiai Golkar mah tuh geus teu kudu hese mah tinggal ceklak wae sadaya aduh ieu kulantar geus jadi wali kuat istimewana wali teh kos kieu kuat barang jelema nu bangsa kiai-kiai kos kitu mah je kabeneran ieu we puguh ge ku aing diteangan ieu mah geus aya dihareupeun tinggal nyantap doang tapi tetap kulantaran terus digoda cak eta kiai teke tungguan sakedeung ieu mah mengarah kana seuneu gede lamun ku kaula ieu dipigawe berarti kaula asup ka seuneu gede ke kula dek nyeun seuneu leutik heula tungguan mangga cek eta awewe teh sugan teh naon horenganan nyana ngahurungkeun lampu diminyakan lampuna geus diminyakan diseunut nah ieu ngaranna seuneu leutik eta mah nu dipalangkakan seuneu gede atuh pan eta panas lagi puara panten-panten panas ai urang mah atuh teu kaharti seuneu gede seuneu leutik teh urang mah dianggap sorga bae eta kos kitu jauh sasaha pan Masya Allah tapi wali mah kos ieu seuneu leutik ieu ente mah eneng mah seuneu gede ya delekeun boro-boro deuk ka seuneu gede seuneu leutik ya daya ieu curug mama dek kana seuneukeun coba ngerecek tante dideulekeun bae teh ku awewe teh dideulekeun dipantangkeun atuh terus hurung getih ka dieu ieu seuneu leutik bae kos kieu engke kumaha lamun engke di seuneu gede dikulub engke disate engke ngeunah teh sabaraha sakedeung ngeunahna tapi seuneuna seuneu gede ieu mah seuneu lampu kos kieu terus bae ku nyana geus hiji nu ieu curug kuari ka dieu
ka jempol dibeuleum geus beuring awewe geus beuring naon ieu contoh seuneu kos ieu terus ka dieu terus lima-limana dibeuleum ngajoak awewe ngajoak ya na teh ngejoak ngejerit lantaran nyana teh neuleuh bahwa eta seuneu leutik bekos itu komo engke jadi kabayang teh ku awewe teh wah beureun aing lamun zina teh disiksa di neraka eta seuneu leutik bae manikeun ngem ka dieu terus keluar getihna ngejerit awe pae golepak bae pae kitulah awewe setan anu tadi ngagoda teh ngalamun je teu hasil aing ngagoda koit sia wah keluar nya nanti dinyata ti awewe teh geus teu mampu nya ngagoda kiai ya geus jadi wali turun nya ka handap setan ngalamun we di handapeun gubuk percis kos jelema anu eleh wahweh we gitu budak kuari teu nyaho wahweh pakong nyaho kuari mah dasar sia pemain meureun tah barang datang ka isuk-isuk langsung setan teh ka kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, perlu diketahui bahwa di negeri kita ada seorang wali, tapi ternyata dia adalah pezina. Wahai masyarakat, sampaikan kepada pemimpin bahwa ada seorang wanita dizinahi, setelah dizinahi dibunuh. Inilah pemberitahuan saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohara ieu MZ kajajadan datang. Watuh rame jelema nyampaikeun lah akhirna ka gubernur, nyampaikeun ka raja. Raja didinya langsung membuat tindakan. Coba, wahai para menteri, tolong, di mana eta wali? Bener apa henteu? Panggil ka dia. Ditanya deui eta si setan ngarupa kiai setanna. Masya Allah, udang-udang ngaleuwihan ti wali nu tadi. Wow, udang-udang nanya gedenya rapih, sorbanna ngambai ka handap. Kok sorban nu meuli di Mekah kuari para ranjang jasa jang naon meureun maksudna eta. Oh, mohon maaf Pak Kiai. Ya, saya boleh bertanya? Siap. Tolong jelaskan di mana itu wali? Di sini lurus, nanti ada bangunan kecil di sana. Nah itu coba periksa di sana, ya. Nggak usah diantar sama saya. Aib urusannya ini. Ini menurunkan derajat sesama wali. Kan tidak boleh saling mendahului antara wali. Tolong jasa setan. Otak setan mah sing ade. Sing ade setan mah jeung kiai ngarupa kiai, jeung wali ngarupa wali setan mah. Komo atuh tama jeung pejabat mah geus teu kudu rurupaan tama emang ngahijinya nama ka ditu sagolongan. Ya Allah ya Rabbi dia. Terus ditinggali bener aya keur zikir bae kiai. Wahai rakyat Ulan, coba turun. Aya naon? Tugas di kerajaan. Turunnya. Panggil ke kerajaan, bawa. Begitu dibawa, maneh boga gubuk jang naon cek raja. Oh, jangan laksanakeun ibadah. Di sabaraha tahun maneh ibadah di dinya? Alhamdulillah puluhan tahun Tuan Raja. Kumaha kuari? Alhamdulillah oh masalah. Bejana anjeun di luhur teh aya awewe, muhun aya awewe. Tenang we eta wali. Awewe di dinya kumaha kaayaanana? Coba titah turun. Hai. Kunaon eta bisa jadi pae? Wallahu alam urusan Allah.
kajen kukumaha ge ieu mah urusanana meureunanan dizinahan setelah dizina dibunuh supaya ulah kanyahoan teu cek cenah ieu mah urusanana nya nama kaluhur milu ngendong kemudian pae sakitu bae ieu dibungkus bae tah nu urut dibeulem teh dibungkus teu bebeja tenang bae wali mah tenang begitu terus didesek-desek lantaran geus kapiheulaan ku setan-setan asup deui ka tuan raja nu mengadili paksa tamanya nama menghelak wali bohong kan setan terus membisiki terus geseret bae bunuh tama kos kitu bagus coba cek tuan raja teh coba ayo urang ka gubuk ayo tawen itu atuh aya tuan raja bawa ke handap kesorangan lantaran pagawean anjeun lantaran nyana dipaksa atuh diakeup ditalian ku tuan raja titah diakeup seret lantaran saksi menghelak sejuta kali menghelak tetap nyana bela dirina teu berdasar teu mendasar tetap ieu mah kudu diadili eksekusi bunuh sedangkan baheula mah di mana-mana dek ngabunuh nu zina diragaji sainting heula leungeunna diragaji terus leungeun heula terus suku terus kakarake ka dieu diragaji bae atawa diragaji teh di dieu heula dipunduk di hulu dibelah dua ke kakarak sainting kitulah cara ngaeksekusi di zaman harita langsung dibawa ke tempat eksekusi dua jeung ngawewena didinya ditonton ku masyarakat pan kuduna mah kitu ieu kuari ge kuduna mah kitu asal nu zina dibawa ke lapangan diranjam mun zina moson kena kadeuleuan ku kabehan abeh jelema sieun kuduna mah kitu